kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Iya, penting orang arek ulin KPM, mana rek mari lumah. Rek naon KPM teu boga duit. Orang kayak ngajajanan. Oh gitu ah. Pokoknya mah dangdang si gulis. Itu mah atuh ada dandan gelis punya. Urang make bakiak ah. Iya. Terus juga nenek make bakiak. Ya bakiak modern nyaho henteu. Ih, mana mah meuni jadul. Mana teh nyaho teh nya. Orang nyaho ge japit sawala, urang mah nyaho ge. Eta nu jadul mana sewalo. Karena ini salempang. Dia mau lo pasti rarangge orang kabes teh mah. Iya tuh. Ini ohoan tinganan film barang ge. Kan bitisna mulus, mau dicocok Yo, Iro. Urang nena lalaki hayu urang kota. Urang mangsa hayu. Orang semoga mangsa, kamari apa di jalan, mana mah teh nyarahot udah. Saha dari mana mi heula? Ya, ayo masalah nu kos kitu mah siapa cepat ya dapat. Ya, tong kitu urang nyaho heula nu mana? Tapi saya teh bareng jeung urang coba, mending Ayo pak, ayo pasar malam urang meja jadi tua tuh urang seleksi. nya mungkin urang anak bebeja lah kalau laki kitu nya, ayahnya udah itu nu mana mah amprok kumaran negara orang. Emang saudara ke mana gitu? Aya geus lah mentang mana udah itu ge. Kasakan aya Urang mah percaya ka mana geus sangge urang. astagfirullah. Meni sok armun ele. Bisnya orang mah geulis, seksi, baik hati dan tidak sombong. Ya, standar lalaki zaman aja mah kumaha. Ojek. Geus teh zaman atuh ieu wayah ieu boga salah kitu ka ojek mah. Lagi nanti kuat nemen pisan. Apa selera mana yang teu tukang ojek tukang beca. Aya duitan atuh. Aya duitan oge receh mah. Aing mah diripuk sama kuduan teh kuy kenapa nya? Aya babaturan duaan. Asik. Babaturan mah karase mah anu nyangkol ka urang mah goreng hidung gendut. Yang lumayan keur gahel-gahel lemas. Urang mah yang nu kasep anu bodas anu jangkung anu beungka. Kompletnya. Ya sih Urang mah sia jeung milih anu Ieu. teh bodas. Di bawah kana oge urang hayang emas 20 kilo. Hayang imahna urang mah di Jenaga hayang tinu itu. Naon? Tinu tanah kuburan. Ame eta teh itu tabungan urang ke di akhirat. Ame urang teh kabayang-bayang di akhirat teh urang teh duit di mana tina tanah kuburan. Si Angga di kubur mah atuh da mau diasing ka jero ieu mah. Aya moal lalakina Kira hulang-hulang we juga nu jantungan. kira laki urang teh ieu. Itu aya mangsa hayu ah. Urang beraksi. Itu kan anu urang tadi ngomong. Anu amprok di urang. Ih, maneh mah bener-bener Iro. Selera maneh mah meni rendah-rendah teuing sih. Eta mah tukang ojek nu di Pangkalan teh. Ayo tanyakeun coba. Biwil anda Urang. Iya laporkeun ah. enak neng jajakan Ini babaturan aja kan, mana baturna. Kalau ini jarang rombong. saramba Banyak ampun. Oke ajakan penting. lakukan ke saramba majikan teh Lakukan juga nanti kakarama kan. Yuk. Akang anu sok di Pangkalan ojeknya. heeh Oh bener kan? Cek urang ieu tukang ojek. Maneh mah selera mah meni rendah ih. iya neng kan kurang mah nyamar Ini neng nyaho urang ge motor menang kiritan. nyamar nyamar aslinya mah ripuk Soalnya merenang Mau beungka jeung sieun mah yo. Ambilin putuskeun ya. Masa orang putus ya putus. Saya
dasar. Ima ABG hilir keket.